Gendingan kira pilih kendang ngemprang gerak tepat kepapak kadia waladan kang tumiba. Isuk eta aki desa kerola japadi nugas mimiting nuning tanan mak panen geus deket. Nadar minahun gadis siri ngarasa reus karena seusaha manehna untuk putus asa. Pula hujan seurang memangin gunung gagah datang bermaha kaki jeung rada bingung. Anjeunna nyaritakeun yang cai bagian handap sawah kerasa minang padahal lawas biasanya. Dari candang si ngobrol datang di iis majang mundin malaman lembut ngawatur keun yang anjeunna ningali kabeuting di sisi lalu jeung hawa panas nabatan mararuna. Aki darsa nimbang nyangkut tangsian heula urang kudu tenang mun aya nanaon urang rumput bareng warga tapi hatena karasa curiga ka ada anu sare eta langit curiga langit ngageledeg kabut bodas nurun tina leuweung kajauhan katingali cahaya biru ngageprek lajeng sareng gerung kadenge ngabeuleuh eta sararo cihan membalikkeun anjeunna nyarita lantang mancing lagi begasuk panen warga cina jadikeun lembut telek saeuleuna. Jahat nageran waringin siti awakna kawas bae hiding minibar panona beureum. Tukung sila aya warga gancang ngalakukeun pecak silat. Gerakanna sigap napasna tenang sakumaha ilmu nu kungsi diajar ti aki darsa baheula.
roh jahat rek nyerang deui ku kekuatan poekna. Caya emas tina jalan lembur ngagebret nyelaukeun. Ternyata eta rombongan barongsai sakti nu datang. Dua barongsai leutik ngapung ngalangkungan kabut.